ya cenah jelema mah sok kakeunaan ku nasib jeung takdir. Nasib beunghar sina beunghar, takdir sangsara. Sangsara dengan takdir ceuk saha teu bisa kitu. Allah anu bogana, Allah nu bisa ngarobana ceuk saha teu bisa dirobah. Sungkeun kana kagungan, kun payakun Allah manjada wajada. Ceuk Allah aya milik, ceuk Allah sangsara. Allah mah maha uningan, penta kana kagungan pangrobahkeun nasib jeung takdir. Urang baheula dagang comro, urang baheula aya kudu dicaritakeun ngarjisan jalan Cinangsi, dagang rokok di pom. Kan aya Allah geus nakdirkeun urang kudu aya milik mah, aya milik we gini kan. Ceuk asar teh mah. Pedah ayeuna urang teu boga terus inung tukang baso tahu. Bapak ayeuna tukang colkit teh bisa kitu. Nah kudu terus wae beunghar teh. Nah ayeuna kudu aya turunan wae beunghar teh bisa kitu. Allah mah manjada wajah selagi urang daek usaha kayang tangtu pareng. Rek menang milik kumaha, rek menang duit kumaha lamun urang pagawean sare we di imah ibaratna mung ikhtiar, mung usaha. Bener teu? Ayeuna contona disebutkeun duit teh doa, usaha, ikhtiar jeung takwa. Ngadoa we di jero masjid terus-terusan mah goblok ti langit duit mah teu di usaha mah, teu di ikhtiaran mah, teu di siar mah. Sok yakin ka Gusti Allah. Ulah dipika sirik ngabejaan hirup mah. Lain ieu mah urang ayeuna meuli mobil hulu tatangga anu ngebualna. Rek kumaha eta teh? Urang aya milik bungan bangun majarkeun muja. Ieu dengekeun, muja mah kudu ka inung. Pan munjung ka inung muja ka bapak. Lain disebutkeun munjung anu teu pararugu, ieu mah ngipri mah. Nah jurig bogaan duit ti mana? Jurig bogaeun bang. Muka bang di ditu jurig BR iling eueuh. Jurig boga bang eueuh. Da duit mah ti papada jelema. Allah ayeuna kun payakun inama amruhu ijarosaan kun payakun Allah jadi milik jelema teu diatur ku kodim, teu diatur ku sultan, teu diatur ku hansip. Tuh Allah mengaturna milik permilikan jelema mah. Selagi urang daek usaha, daek ikhtiar, yakin ka Gusti Allah, hakul yakin inama amruhu ijarosaan kun payakun. Cek Allah yakin sia, cek Allah beunghar. Alhamdulillah manjada wajada. Omat nitipnya ulah dipika sirik hirup jelema mun aya milik sok turutan, sok ayeuna deuketan kumaha ieu cara-carana. Lain ngabangun imah sirik, meuli mobil sirah ngebual tatangga deuk kumaha kitu. Sahan teu apaleun ieu tukang comrok baheula teh kudu dicaritakeun mah, tukang ngarcisana tukang rokok sahan teu apaleun. Hakul yakin kun payakun